Zakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul 'arifin wali ba'dul 'arifin anu min ahli al-kashf wa at-tamkin, ahli kasyaf, bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi. Wah, percaya kaje orang we anu percaya. Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril Safar. Diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo. Tak Rebo. Kejadian tsunami Palu. Angin beliun, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeun anak komo mah anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting dong digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tani embung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke ubah balai masyaallah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyamis sannah Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta. Geus aya carana tapi khusus ka para arifin. Salat disebut salat Rebo Kasa. Di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah. 320 balai 320.000 Masya Allah sekaligus. Lamun aya nu pernah diijazahan salat Rebo Kasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal tapi lu teu diijazahan ulah lu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumacana ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cina di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun di Allahor ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus jaho sebenarnya salat mah diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat ditah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang ditah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis ditah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan
kurang dia ganti di kasang leles segala teh pan gering lah kajian gering aja paeh bae sadarnya dah gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teman darah tinggi ulah tiba heula terus bae geringnya ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar dua teu bisa udang deui harita teh bisa udang deh langsung pakaiannya diganti dia make putih-putih tak eta nu gering ge dilarang hese kumaha cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai parah tah jelema aja nggak dia berkir cerita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu ya kos kieu beres salat ngadua nah mun haju salat ngadua hafizahullahu bikarami من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajal ma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga ceuk kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tatangga-tatangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu pas terapkeun ba'da subuh ge ngadoa waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu qauluhul Jibril Mikail Israfil tah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi adadi ma fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul aghithni sari'an bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajabana lah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum heula tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta caina di Garut mah make dupi
dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi. Nah desian beas taju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan yang nama juruna tilu disebutna dupi. Nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala. Insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteng insyaallah. Cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut, Tasik, Bandung, tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut, Bandung, Tasik, Ciamis, dupi. Masalah ganti ku urang kupat. Kupat kan rada gede. Abe hiji ge sedang gitu tah. Bacang masalah, asal bacangna digerona tendeunan daging hayam. Abe ulah hese gitu maksudna. Cina kieu nu kitu mah age roti masalah. Roti lupat na kauduk-uduk deui bae. Ieu garada dupi tebak sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim. Nah anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik tilu maca bismillah tarak tulis tah kos kitu insyaallah.